Ah, lamun ka warung sok ka warung duit tawa Susan. Orang mah ke warung si dua kumadi Yo, mending kene ka warung Susan. kumaha gitu Bibi meuli sendal hiji ge dibere 2 ku Susan mah. beri dua kumaha ya teh. Ih, sapasang ya meuli nama hiji. Bi ya ai sendal mah kabehna lagi gitu bi meuli hiji tapi pan sendal mah sapasang papasangan ya henteu sugan ayeuna da di si dua ge pasti kitu bi meuli sendal hiji mah pasti diberena sapasang berena dua pasti ya aya wae bi aing ieu cek aing mah bibi aing mah otak ieu nu beberapa dunia teh henteu sapasang cek aing kak ieu anjing kampak aya wae ieu ya golodog besok mah mau jejer kos ka dieu kos euy ya busuk brad oh atuh anjir ya besok urang mau jejer balik deui ka dieu urang ngalagu rame ya gila euy Nah, habat mawa jejer ari didinya mah. Ayak ngalagu rame mah berat ulah salah, mawana gitar, tam-tam, kecrek. Nya, banget sia hurung anjir ya nguseup sih teh ngalalauk gurame lain rek ngalagu lain rek ngamen kosim ini ai si kosim ampun teuing serempak deui wae ieu sirahna aya wae ieu anjir ya dage picung Brad, emang hari di urang segawat itu, Brad. segawat kumaha teh Pada eta, Brad. Pada aceng ka warung, Brad, ngan warungna ngarendeng 2. Terus aceng meulina ka beh ditu, Brad. nganyuk ka belah ditu Nya, Brad. nya cek ai teu gablek kira-kira teh aja nya lamun nganjuk ka ditu nya meuli ge ka itu atuh saroceng situ oh ka era si saroceng ieu Nya di Brad dari nu kitu disebutna nyolok mata bucitrek, Brad. nying terus nya sabde wae saroceng ieu dia tong make jeung paribasa geura teu ngarti mah di mana anjir panon bucitrek nu bucitrek mah beuteung bucitrek bentelu budayut lamun kana panon mah buncelik saroceng parah anjing si ieu anjir piomongeun anjir ceng bijana di dinya galungan ngamari jeung Haji Holil Nya, Brad. naon masalahna Aceng, Brad. Dituduh ngintip manehna keur mandi, Brad. anjing ngintip Haji Holil cenah terus kumaha Eta teh geus kadua kalina, Brad. oh sama mehna ge pernah Samemehna ge kosi, Brad. kumaha eta masalah naon eta Manehna keur moyan, Brad. Haji Holilna teh. terus Terus aya nu nyumpit, Brad. naonna Pokona, Brad, pasarna teh nancrep dina pundukna, Brad. saha nu nyumpitna eta Ari nu nyumpitna mah batur, Brad. Ngan aceng pas aya di dinya, Brad. nuduh ka aceng jadi Nya, Brad. Galungan eta ge, Brad. anjing parah kelakuan si Kosim deui wae cek aing ieu da terus kumaha atuh ayeuna jeung Haji Holil Nya acengna nyerah, Brad. Da teh saimbang, Brad. ngalungsarnya di dinya nya Nya eleh, Brad, aceng. anjing Haji Holil teh jangkung gede anjir jebogan coba Kosim parah anjing parah si Kosim cek aing oge ketempuan buntut maung teh nu kieu ketempuan buntut maung teh matak tong loba teh ngahakan tungir hayam guys nya kolot teu meunang kita ieu anjir jadi teh kieu ya naon hubunganna anjir tungir hayam jeung buntut maung ya sejauh anjir bae lah lain orang mah penasaran ceng euy didinya pan pangsiun jadi preman teh kulantaran
nongtot bool pan nya. Nya Brad. Eta mimitin aku mah bisa nongtot bool gitu anjir. Yo Brad, kan aceng teh ripuh ka Cida Brad, hayang kahampangan geuning Brad. Hayang kehampangan, Nya hayang kiih. hayang modal Brad. Keberatan eta mah hayang modal juga sih lain kehampangan. Terus kumaha? Ah Brad, pas aceng keur pupungsengna keur ngaheujeun Brad, Eta modal di mana eta? di Paciringan. Oh, modal apa celingan? Nya Brad, Terus pas kitu teh aya entong Brad, ngalodok ka aceng Brad, aceng sambil tijengkang kana balong tah Brad. ngalodok naon ngalodok bool? Nya atuh Brad, Pangojong kangkieu. nya matak nongtot bool ke aceng teh Brad. Rek seuri pur dosa itu. Anjing. Dilodok entong anjing. Oh gitu. Nya galak berarti nya eta entognya. Contohna bae aceng nepi ka pensiun kieu Brad. Oh. Anjing. Hah, bisa wae ya entok munur ya. Umi Haji, ya badan rambut acis, teh di kubang emok, itu enjing teh bade ka bumi. Kumatunya, ih, nyasar. Abi ge sami gaduh sambetan eta ka bang emok teh. Tadi abi keur ngahulang bae ye rambut titis bade ka saha. Pusing enjing ngabayah nagih eta teh ka bumi. Kumatunya, urang ngaliang we kitu. Kira aku ngaliang da urang malin gaang atuh. Oh nyanya, pan urang teh cacing kalung. Heh, iya aya naon nih serius ieu? Di Ngobrolkeun bibinya. sanes beba ya abi teh sareng caon teh nuju bingung. Enjing teh aya nu nagih Bang Emo kan garadu sambetan abi teh sareng caon teh kumaha solusina beba? Gampang. Yo enjing mun aya Bang Emo ka bumi, sila we nya dijamin moal lagi geura sok teu bianya. Nya kitu. Nya sok. Urang sila nya. Urang dicobaan we kitu nya. Ohon sila urang teh nya enjing bener solusina. Kumaha sila abi mah? Teu bisa sila mah abi mah. Ini kana cing ngogo bae. Kade ulah poho manjur. Nya atuh eta mah geus puguh. Brad, kurang curhat lah. Anjir. Ini bosan anjir. Bosan mau aing ngadaekeun curhat maneh teh mo. Udah kasaha deui atuh. Kamari curhat ke kipas angin. Kalau godeg gerang ngadengikeun kisah cinta orang mah. Ya, kipas angin mah teu ngadaekeun curhat maneh oge. Anger. Bulak gilek lain gogodeg. Lain gogodeg kulantaran bingung atawa karunya ka maneh lain sia teh kipas angin mah. Ti kudrat. Emang rek curhat naon di? Biasa masalah awewe. Anger anjir. Basi anjir. Kumaha di jeung awe maneh? Paseanya biasa. Heeh. Tuh geus pugu geura. Panu ge nu egois mah awewe, Brad. Terus Pernah nyebut ka orang egois geura. mana dilawan nih? Yang dilawan atuh. Salah wae anjing. Mana dilawan kumaha? Urang teh diomongan kieu. Ya, Neng. Neangan lalaki spek siga mah moal aya di Shopee, Lazada, Tokopedia. Mana karanjang koneng mah? Moal aya Neng. Urang teh. Anjing. Hah bisa wae ieu ya anjir terong ungu ya. Heeh, moal aya anjir moal. Wah nya spek jiga kieu mah ngan lamun dina jual beli musang Singapura mah aya loba nu jiga kieu mah nya. Ya, awewe mah nya makhluk terkuat di bumi. Montong make jeung dilawan sia teh. Antepkeun we. Geus. Ya isuk deui lamun maneh misalkeun mung pasea jeung awewe boga kabogoh ya jeung tihang sasampayan. Kalem tiang sasampayan mah. Guys ya. Sok tanyaan. Neng. Rempag anjir.